Halo, daguan we di imah. Ayeuna ge balik urang. Ayeuna ge urang balik da. Aduh. Oh, ngahalangan we. Sia goblok da heula aing keur gomean di kolong. Aduh, goblok ari sia teh heula aing teh keur gomean di kolong. Hampur awak teh kadala ya urang keur teleponan. Eta sia bantuan urang. Bantuan naon urang mah? Eta bantuan heula we sakedeung itu ngomean heula jeung urang heuh. Sok atuh gua di dieu dah. Nah, daripada ieu teh gugum. Eta sia panglawan kunci 7 we. Kunci 7, Pak. Oh, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayolah. Ya, Pak, kunci 7, Pak. Mana kunci 7 sia? Tah. Mana sok kunci teh? Tah eta kunci 7. Sia goblok. Kunci loba-loba teh. Kunci 7. Pariantan lagi kunci 7. Oh, hiji goblok. Tah nu kieu kunci 7 goblok ieu kunci 7 bener. Kunci 7. Terbalik kita teh ngomong eta kunci 7. Urang dibere kunci 7 ada kesatan. Saya kata kadekeun. Aduh. Lope eta obeng kadeukeun obeng. Ngomong atuh obeng gitu. Yo. Ieu mah pahat goblok. Salah deui wae. Obeng kata mah kutang. Kutang lagi. Das daripada lieur aing mah heuh. Mang balikeun udud dan saya bisa bawa motor. Bisa atuh Apa, Ji? motor mah. Bari itu di warung itu. Kudu naon? Pokoknya mau ke garam beureum. Siap. Itu bawa motor. Heeh. Ya kita omong nitah tapi itu merek kuncina. Aing kumaha carana ya dorong we lah. Nitah ya kita nya kuncina capek dorong. A few moments later. Saya nak ngaling dia tuh. Goblok aja budut dari. Aduh, harusnya leleting mau diundur aing kayak begitu tadi. Wah, capek nya warungna jauh nya kudu ngadorong motor. Apaan ku aing teh sia teh titah mau diundur teh. Titah kana motor, nakal kan dikumaha ku sia di motor dan ditumpakan. Ditumpakan ngan didorong, Pak. Goblok, nah kakak didorong harusnya teh bisa karena motor. Ada gua bujang-bujang kanu motor, kanu sepeda ge ditungtun urang mah. Goblok, ari PT becus ya teh kana motor teh goblok, nah sia dikumaha eta digogoneng. Aduh ampun Asep geus lempang atuh tuna motor ari sia teh becus mah kacape-cape. Apaan ti tahu kanu motor. Nya kapaksa we kurang didorong bisa-bisa oge wa. Aduh. Sep, daripada digabung gitu di sini aja dong. Nanya ke pasar bertukang. Mana? Ban merah tuh ditukang. Dah, didinya ditukang, Sep. Ya, Sep. Buru, Sep. Aduh, si Asep bilang dateng. Asuh. Manggo, wah, pantai ah. Mana ban serep, Sep? Mana, Sep? Ban teh. Ban serep, mana? Yo, wah, ban serep teh. Anjing. Kemarin si Asep. Ban aja. Lain donat kanu aing nu kitu mah. Bae, wah. Ieu ge buleut, daya bolongan tengahna tuh sarua jeung ban. Jika kadeukeun anjing, ieu mah lain mana. Nukip lagi mau hakan ka kujet lah hakan dah. Awal
Ini nah wa padahal ku urang. Baik enggak?